Tapi sacara hiji mojang nu nyaho di harga diri. Manehna satekah pola nyumputkeun perasaan hatena. Kalawan teu ngalobakeun deui omong koloyong bae Sari nyamperkeun ka Surya. Anu keur jongjon diuk hayang nyaho kumaha reaksina karna dumeh tadi aya basana make hayang ngajajabkeun sagala rupa. Anu ieu caritaan teh tangtu aya maksudna anu leuwih jero. Ieu sababna nu matak manehna ngadeukeutan Surya nemongkeun lelewa siga anu heueuh we aya perhatianna ka Surya. Sugan we ku jalan kieu kaayaan hate karna anu sabenerna bisa ngagorehel. Naha bener karna teh aya pikir kadua leutik ka manehanana atawa memang pikirna manco ka Nyi Ipah. Kitu maksud Sari mah harita teh. Kang Surya, Kang Surya, Kang Surya. Sari nyarita nalirih bari gek diuk teu jauh ti Surya. Kang, kue mutan Sari mah aya paedahna diributan sareng sasama teh Kang. Naon atuh janten margina bersaperto sareng satru kabuyutan bae Kang geuningan. Reg Sari eureun heula siga anu keur ngadagoan kumaha jawabna Surya, padahal nu saenyana mah hayang nyaho kumaha reaksina karna. Sari nyieun petalaku kitu teh. Ari Surya teu nemalan manehna ukur ngareret deet. Bingung ku ayana tinakan Sari naon maksudna bersigana dengdek ka manehanana. Padahal kusangkaan mah Sari teh geus pasti bakal lindeuk ka karna. Nu dina prungna tadi ngadobosen manehna teh memang kabuktian anu unggul. Bener tacan bisa ngaragragkeun, tapi geus kajudi karna teh geus loba ngelehanana. Pancingan Sari memang keuna. Sareret ku manehna katempo beungeut karna ngadadak beureum sarta renghap napasna ka tembong ngahegak. Ngoyagkeun dadana. Sari ngalius bari ngagelenyu geus kajudi karna teh hatena pasti karerab. Tapi Sari bangun anu teu mirosea harita teh. Manehna tetep nyangharepkeun beungeutna ka Surya bari pokna deui nyarita. Kumaha Kang Surya? Kahartos cariosan Sari teh Kang? Sari kawas anu nyesedek hayang meunang jawaban. Ari Surya ngareret deui ari breh teh. Manehna mani ngalenyap mireungeuh bubuden anu keur manco gigireunana. Bubuden anu pinuh ku daya panangtang. Anu matak giung lanjung atuh anu antukna Surya kalah ka ceuleumeut we teu beda tinu kabur pangacian. Kang, nah ditaros teh kalah kacalik atuh Kang. Kumaha Kang Surya? Kumaha Kang? Sari ngagelenyu. Teu kumaha Nyi Sari. Surya ngalius luk manehna tungkul ngerasa teu kuat ngayonan lelewa anu bener-bener matak ngaruntagkeun iman pikeun lalaki nu leumpeuh yuni mah tuh. Sari teh sakitu amocuina atuh. Bibir ipis, pakulitan koneng umyang. Bari nango hareupeun Surya. Rarai Sari teh puguh we. Dek saha nu teu kagoda atuh. Sabios atuh Kang Surya. Satadina we Sari teh hoyong terang bilih aya sangkut pautna sareng Sari. Nu mawi teu telepek teh sabios atuh permios we atuh. Sari bari teraskan langkah pahit Kang. Sari terus ngoleset rek nangtung maksudna mah. Sari aya naon Kang? Surya ngagentak ngagerok lirih. Sieun ari ditinggalkeun mah. Manehna teh ngarasa betah keneh padeukeut mireungeuh bubuden anu matak nyegerkeun. Pantengna hate mah hayang ngebrehkeun rasa katineungna ka Sari teh harita keneh oge
ngan orok kaya ngerasa kagok kunu nyaraksian. Kumaha Kang Surya? Kumaha Kang? Sari ngaliuk. Cengkatna teu tulus. Atuh Nyi Sari teu kedah dibajar beaskeun. Margi-margi nama. Ku Sari oge pilaku teu tiasa keteguh atuh Sari. Surya nyaritana rada arap-ap eureup-eup. Ngobahkeun letah teh ka cita beratna. Gitu. Gitunya geningan. Aduh. Ari Kang Karna kumaha Kang? Sari ayeuna mah ngagirer ka Karna anu memang ti tadi oge keur manco ngawaskeun manehanana. Kumaha nya Sari? Karna oge sarua rada gugup. Teu sangka Sari teh bakal ngasongkeun pananya ka manehanana anu sarupa kitu. Kang Karna sami deui sareng Kang Surya. Sari ngagelenyuk nyuguhkeun mamanisna. Bubuden pika uruyeun. Sami naonana nya Sari? Karena bener-bener gegelep-gepan teu beda tinu ti teuleum. Pokona mah bingung pijawabeun. Sanajan bener oge manehna teh lalaki. Ari ditanya pok sang kitu mah teu burung ka wanina, jadi ngareunteut. Anu antukna bincarung teh beunang ku batur ras deui ka Ipah. Anu harita keur manco nyaksian, tungtungna mah Karna jadi ngarasa bingung teu puguh. Idih. Belet gening Kang Karna namanya. Belet gening akang mah. Teu kedah belet atuh Kang. Meni kitu akang Karna mah gening ayeuna teh. Sari ngedelek nengorkeun kletna. Sanes belet itu. Sanes belet. Karna ngabajing leutik. Rutret kanu sejen dipapai waktu bantrok jeung panon Ipah teu wudu hatena mani ngalenyap. Sorot panon bet pinuh ku sinar-sinar anu lain samanea. Tetep ngenclong sinar mata Ipah teh linduk iuh tapi semu-semu baseuh di eusi Ciibun matu. Nu bijilna biasana mah mun hate keur nandang brangta. Belet mah teu namung borangan pangiteunya. Sari ngedelek nu gadua kalian. Lelewakna bener-bener matak ngalumpuhkeun anu leumpeuh Yuni. Sari mah pilaku teu kahartos atuh Sari. Teu kedah diceplak pahangkeun soal eta mah. Mun kahartos atuh kitu mah paingan atuh. paingan atuh Kang. Akan dua ante meni parabut sigana teh. Sari nyaritana teh bari ditungtungan ku Nyi Kikik Seuri. Panona rutret kaduanana antara ka Surya jeung ka Karna. Lain bae Surya atawa Karna. Dalah nu sejenna oge nyaeta Widarma katut Ipah. Lain deui ngarasa kagetna mireungeuh Bubuden Sari bet matak teu pikahartieun sararea. Manehna nyesedek minta pangakuan. Ari geus kanyahoan jero-jeroanana memang bener-bener Surya jeung Karna teh pada nareundeun hate. Manehna bet kalah ka Nyi Kikik Seuri geningan. Lain seri bunga tapi mirip-mirip nu nyengserikeun ku kalakuan dua pamuda ieu. Paingan saur aki atuh. Cenah cinta teh aya anu matak ngaruksak. Teu mencog. Tetela nyata sareng buktosna. Sari ayeuna mah daria nakra nyaritana. Panona gular giler ngareretan kaduanana. Anu palsu anu matak ngareksak mah Sari. Upami nu sajati mah moal malah sawangsulna Sari.
Ku cinta nu sajati mah sagala sesekelan hirup, nu sakumaha pait peheurna, alah batan batra wali oge biasa disulap janten hiji kahirupan anu pinuh ku kanikmatan. Sagala-galana tiasa diungkulan demi murnina cinta anu sajati. Karena nyoba-nyoba mereka terangan ala kadarna sugahan bae ku sari bisa dihartikeun. Cinta sajati Kang Karna. Nu kumaha anu disebat cinta sajati teh Kang Karna? Nah, cinta sajati teh sapertos anu diebrehkeun ayeuna ku Kang Surya sareng Kang Karna. Nya maksa teh ku Kang Surya sareng Kang Karna. Anu buktos mah matak nimbulkeun bahaya sareng korban manusia Kang. Sari kalawan tanesna keur nyaritana minangka ngahualkeun keterangan karena harita teh. Nya eta nu kitu mah cinta palsu teh jenenganana. Janten sapertos cinta Kang Surya sareng Kang Karna ayeuna nya. Sari gancang nempas. Pantes atuh. Da geuning mani teu asa-asa naker bare silih ala nyawa. Paingan saur aki deui pirang-pirang jalmi anu jara di korban cinta, boh nu maut atawa anu ngadadak siwah, boh nu silih cilakakeun atanapi silih alapati, malah teu kirang-kirang nu tadina sobat dari terempuk jukung sauyunan, janten bengkah silih arah alatan parebut cinta. Memang cinta teh teu kirang-kirang mamalana Kang Karna, Kang Surya. Bongan aya ti dituna mula. Geura eta bae contona Nabi Adam pangna lumungsur ti sawarga kadunya teh. Jararan ku tina cintana ka bobo Hawa. Dugi ka anjeunna ka usap setan ngarempak larangan pangeran Kang. Tos kumaha bantuan metik buah holdi. Salajengna urang contohkeun deui. Kabil pangna luas bebilasan maihan Habil. Eta jalaran mika cinta ka Ikrimah. Teras deui Nabi Yusuf dugi ka ngalaman di panjara kalawan tanpa dosa. Jalaran cintana Siti Julaiha teu dilayanan Kang. Dugi ka anjeunna dipitenakeun. Ayeuna deui Kang Karna sareng Kang Surya pangna dugi ka mumusuhan. Sapertos satru kabuyutan eta teh taya sanes mung cinta anu janten gara-garana. Anu mah saur abdi mah cinta mah teu aya anu sajati, teu aya anu sajati. Nu majarkeun cinta suci, cinta sajati teh eta mah mung sakadar ukur saur pangoloan wungkul. Kajurung ku hawa nafsu na anu salamina hayang puas. Hayang sugema, hayang senang sareng sajabina Kang. Geura mangga ku Kang Surya sareng Kang Karna lenyepan nu langkung paos. Nangun margina anu mami Kang Karna sareng Kang Surya sami-sami meka cinta ka Sari. Nangun margina Kang, nangun margina. Cobi sebatkeun. Tangtos ku jararan rupi Sari rada meueusan aya tinggal dieunana. Da upami Sari tos nini da upami Sari tos nini mah atuh. Da upami Sari tos nini mah atuh. Atanapi rupi Sari sapertos korowodan. Nah kinten kiteuna aya pamaget anu sudieun. Paling-paling dina pangsangrokna oge moal ngareret ka juru panon Kang. Ulah-ulah neme rentang-rentang oge parantos ngejat nyingkah ngajauhan. Anu mawi majarkeun cinta sajati, cinta suci murni teh sareresna mah tebih tina kanyataanana. Anu buktos mah jararan aya di nu dipamrih kagendam
kurupi atanapi ku bungkus anu moncorong. Moal pati-pati Kabil dugi kaluas ikhlas maehan Habil kanggo bertahankeun iklima. Upami rupi iklima tegelis manis ngawonkeun labuda nyaeta hiji istri anu diancokkeun kanggo garwana Habil. Moal pati-pati Julaiha kagendam ku Nabi Yusuf. Upami Nabi Yusuf tinggal lempereng koneng kasep dibeakeun ku sorangan Kang. Dugi ka istri-istri anu nuju ngeuretan buah oge ramo-ramona pada kakeureut. Jalaran panon jalaran socak-socakna pada balanya kataji ku kakasepanan Nabi Yusuf. Ku kituna Kang karna Kang Surya cinta sajati anu suci murni mah ayana mung di Ibu Rama geura. Sanaos anu jadi putrana sangem wiwidanganana burung palung deog pengkor bodo gelo. Ih, tetep bae nyaah asih. Moal tutungguk ku diduruk, moal laas ku dikumah Kang. Eta nyaah cinta sajatina hiji ibu sareng Rama. Tak kitu Kang karna Kang Surya. Saya nama ayeuna mah mending alakur. Sareng tinimang ngekeuweuk cinta anu mata kabahayakeun. Tak kitu maksud sari mah. Sareng kumargi tos yang teuing parmios wae sari teh bade kanangka pahit maksud ieu teh. Kang karna tos we ulah diteraskeun Kang. Pamali Kang. Ulah diteraskeun. Daya mangpaat nari ributan sareng sasami jalmi. Ulah diteraskeun Kang. Sari namatkeun carita na bari terus pamitan rek neruskeun lumakuna. Terus ngareret heula ka karna ninggalkeun imutna anu ngagelenyu. Geus kitu mah leos bae ngudun ka lebak sari teh tuluak liuk deui kanu di tukang. Nu ditinggalkeun ngan bati olohok bengong. Teu sangka Nyi Parawan teh geuning sakitu capetangna. Antukna opatan ngaharuleng bari panon mah mencrong ka lebak ngawaskeun sari anu keur nurugtug mudun harita teh. Peuting jempling katambah poek mani meredong. Bubuhan bulan tangeh keneh kana mantra-mantrana nemongan. Teu heran lamun kaayaan jalan jajahan anu ngabulungbung nanyak mudun tinangka pait ka Cicapar teh es tuning meni sepi taya anu ngaliwat saurang-urang acan. Padahal harita teh tacan sakumaha peutingna. Tapi pikeun anu ngabogaan pamaksudan mah teu ieuh matak jadi halangan. Paribasana dibelaan kundang iteuk lempang kakarayapan milihan tincakeun. Saperti kaayaan Surya jeung Ipah harita manehna keur jongjon lalempang ngajempe bari mapoek. Anu maksudna taya lian nyaeta rek ka Cicapar pikeun ngalaksanakeun maksudna. Basa poean dijajal teh apa ngabisana ku Sari karna mah jeung Widarma terus bae balik deui mudun ka lebak. Kitu oge sanggeusna Sari jauh nyaeta ngaragangan Surya bisi pajar rek nuturkeun. Sedengkeun ari Surya mah jeung Nyi Ipah terus nongoh lantaran maksud utama mah rek ngadongdon heula imahna Gumilar jeung Aki Salhapi. Kungsi meunang keterangan cenah Aki Salhapi mah geus lila sah ti dunya alias maot. Teu jadi soal da Gumilar mah aya keneh sarta pernah imahna geus kanyahoan ku maranehanana. Nyadina isukna kalawan dibarengan ku hate anu geus kacida buleudna. Kabeneran teh keur meujeuhna poek bulan deui. Bral bae Surya jeung Ipah Mariang tidungus cilik initna nyore-nyore lantaran supaya datang poe kanangka pait. Kitu maksudna.
Sanyana mah ieu dulur sapaguruan teh kungsi pagetreng paloba-loba omong. Waktu tas badalik maluruh pada tempatanana gumilar nyaeta dina poean dijajal teh aku Sari. Nu jadi alatan mah dumeh Ipah kawas-kawas anu kaceot hatena ku Karna alias kabongroy alias bogo. Anu ceuk anggapanana kacida teu pantesna neuneun hate katineung kanu jadi musuh. Kahiji kitu. Kaduana piraku we hate Surya make teu kasinggung boga rasa kasilihkeun kapan di lain-lain oge Ipah teh anu geus diancokeun pikeun pipamajikanneunana. Di weweleh teh malah barijeng diteren-teren Ipah teu pisan mungkir. Da memang bener manehna teh atuh. Di aku satara basna yen bener manehna neuneun katineung katresna ati ka Karna. Anu antukna Surya nafsuna jadi beuki asa kaudal. Ipah beak bersih diceceleh disebutkeun awewe teu boga cedo, teu boga rasa rumasa. Ulah boro-boro nemongkeun kabelaan kalah ka ieu mah hayo ngadon musuh oge make hayo dibogohan. Kawas eueuh deui lalaki anu sejen kitu pokna teh cenah. Surya ngaweleh ka Ipah teh. Tapi Ipah teu eleh pinter dina ngasongkeun alesan sabage ngabela pamadeganana. Manehna nandeskeun yen ku jalan mika cinta ka Karna teh sanyana mah ngandung harti mangrupa hiji kalonggaran pikeun Surya pikeun meunangkeun Sari. Mun hasil teh mah Ipah meunangkeun Karna sarua bae jeung leungitna saingan Surya lantaran teu mustahil upama ditilik pamulu sarta rengkak polahna eta dua jelema teh sok asa piraku lamun masing-masing henteu neuneun hate ka Sari. Dibere alasan kitu Surya rada leler nafsuna. Beki hantem dipikir dirasa beki dirasa. Tetela caritan Ipah teh taya salahna. Heuku Surya dibanding-banding berat mana berat meni ka mana nya kudu milih. Ari nyi Ipah bet hideung santen tapi mutuh matak nineu. Keuretan beungeut anu semu-semu lonyod pinuh ku gurat-gurat mamanis. Panonna cekas bengras ngaluarkeun sinar anu semu-semu linuk iuh perbaba bulu panon anu panjang sarta carentik Ipah teh. Memang Ipah mah rada mahal imut cara gana-gana ngaliweuikeun bibirna lamun teu perlu-perlu teuing mah. Tapi lamun sakalieun imut atawa seug nengorkeun kletna anu langka pisan ka jeueungna, jaja ka mana nu bakal bisa nahan guruhna ombak sagara anu motah di jeroun dadana. Kurang-kurang mah matak lungleng katur lengan teu beda tinu kakeunaan panyakit 7 kuriling, kaceot, kapincut, kunyi mojang hideung santen nyaeta Nyi Ipah teh. Belegedeg adeg-adeg Sari diabdikeun dina hatena Surya. Disaliksik diimeutan sakujur badana. Dina bayangan Surya waktu harita. Nyi Sari anu kulitna yang koneng, tangtungan sampulur mulus, keuretan beungeut anu ruhruy amucuy matak giung mun patepung. Sorot panon mencrong herang lir bentang timur kaberangan. Ari biwir amucuy ipis kicup tananing murah ku imut. Sakalieun ngabelenyeh tembong kulapna huntu teu beda ti mutiara. Jaba pipi manik museur tengah-tengahna jegliang unur-unur mun disuguhkeun ka jajaka piraku teu mata krenghap ranyug. Jajantung motah teu beda tinu rek ragrag bae. Kitu kaayaan hate Surya harita lamun seug ngabanding-banding antara Nyi Sari jeung Nyi Ipah. Teuing pedah kana barang anyar meureunnan
atawana memang Sari teh ngabogaan daya pamikat anu aya onyoina ti Ipah. Tetela Surya teh leuwih katarik ati ka pentang rasa ku Sari. Hatena jadi rela pasrah mun seug Ipah kapimilih ku Karna. Asal Sari kumanehna bisa kalaksanakeun pikeun dicieun puputon jimat parepeh. Moal rugi tutukeran ngalepaskeun bincarung tapi bakal menang Cang Kurileung bulu mulus hade sora kitu anggapanana Surya waktu harita. Atuh geus aya kasaluyuan mah itu ieu jadi ting belenyeh ngebrehkeun ka bunga hate. Pihujaneun anu tadi geus ngadingding diciriwancian ku medalna mega kanal hideung ngadadak teu tulus. Langit caang bengras deui pihujaneun ngadadak buyar kaanginkeun panon poe nyudung kuy deui anu rek pundung teh jadi teu tulus harita teh. Tapi kulantaran tujuan pokok mah tacan kalaksanakeun, urusan soal cinta mah kapaksa ditaruna heula. Guareun mangke di mana geus hasil pamaksudan. Ayeuna mah leuwih perlu nohonan heula amanat nu jadi kolot. Anu matak teu ngengkekeun deui isukna pasosore bring bae duanana. Ari niti imahna pasundi dadakuna mah kanu dicicingan biasa bae rek neruskeun maluruh nu jadi dulurna teh anu masih keneh tacan katimu. Datang ka Nangka Pait memang geus poek atuh. Teu jadi soal puguh nu dimaksud oge supaya rineh taya anu nganyahoankeun. Kabeneran deui sajeroning nyorang jalan jajahan nu ngabulungbung ka Cicapar teh estuning keur meujeuna simpe naker. Taya anu ngulampreng saurang-urang acan. Memang ieu teh mangrupa hiji kauntungan oge pikeun Surya jeung Ipah mah. Sanajan poek mongkreng teu jadi soal lantaran geus nyaho ti beurangna. Terus duaan nikreuh ngeureuyeuh sacaang-caangna oge ku cahaya bentang sarta ku cika-cika anu pasuli brengan di jajalaneun. Datang ka Cicapar geus ti iseu naker. Pangeus si lembur leuwih hade ngajejempe jeung tinimang ngagorah cacarita di tengah imah. Taksiran horeameun ku tirisna. Angin maneh ngagelebug nebak kana bilik carang. Dina murbusna ka jero imah teu wudu matak mareuman damar cempor. Sakurang-kurangna mah mata kakalincesan ngajadikeun teu paruguh dedeleuan anu matak mending ngagojod bae di pangkeng pagugulung saanak pamajikan. Ari imahna gumilar anu memangna rada-rada mencil nyaeta imah teu tinggalna Aki Salhapi anu pernahna beh sisi sajolna ti jalan rondaan. Harita ketempona estuning rehe combrek teu beda ti imah kosong. Kabeneranana teh Pamajid Sari Katut Agus keur ngarenong deui di Nangka Pait di imahna Pa Asmita. Waktu ti heula Sari ka Nangka Pait teh teu balik deui ka Cicapar. Cenah rek terus mondok dadakuna mah hayang dipangdongengkeun ku Ma Esi. Padahal nu saenyana mah rek ngintip-ngintip. Nyaeta ngintip-ngintip karena sugan bae kapanggih ngulampreng di Nangka Pait. Deh, aya hate geuning Sari oge nya ka karna teh aya rasa simpati. Dina jolna Pamajid jeung Gumilar daratang ti dayeuh. Pamajid oge teu terus milu ka Cicapar. Jadi nu baralik teh ngan Gumilar jeung Nyi Arum. Atuh Agus barang mireng Sari teu balik teh manehna oge bebeja ka Nyi Arum yen hayang monok di Nangka Pait. Ngerasa keung meureun pedah eueuh batur ngobrol. Atuh teu lila blecet deui Agus ka Nangka Pait nuturkeun Sari.
nu mata kaharti lamun kaayaan di jero imah gumilar teh saperti anu taya eusian. Sore-sore keneh oge geus ngaringkeb maneh. Anu masih keneh cineluk teh cinutrung ngan sirawun wungkul. Sirawun monyet kukut paninggalan Aki Sidik keur anteng we nyalik si Campego dina palang awi. Tacan asup ka kanaangna nu ditaplokeun sisi bilik, nu ditaplokeun sisi bilik. Teu dirante deui da puguh geus kacida pisan iceusna sirawun mah. Diantep kitu we sakarepna gagaracangan di tengah imah. Tempo-tempo sok ngadempes di dapur gawena ngagebahan beurit sirawun teh. Surya jeung Ipah anu harita keur sasalingkeran keneh di buruan imah. Tacan wanieun asup ka jero imah, da di jero imah katempo damar masih keneh ngagateng. Pertanda yen eusina masih keneh nyararing. Eusi imah teh alusna teh basa Surya maluruh beurang kamari manehna teu pangangguran tunyu tanya tina perkara pamajid atawa sari. Ku kituna Surya sama sakali teu nyahoeun yen gumilar teh sanyana mah bapana Nyi Sari. Mojang pamepes hate anu teu weleh kapicangcam ku Surya waktu harita. Istuning gambaran Nyi Sari teh geus disimpen dina hatena Surya. Nu jadi pamikiran unggal peuting, mun peuting teu geunah cicing, mun sare teu geunah dahar. Peuting ka impi-impi, peurang kagenam rasa. Kitu kayan hate Surya anu sabenerna kasih ka Nyi Sari teh. Geus cukup lila na maranehanana maraban reungit. Kakara katingali damar teh katemong dileutikan. Terus ditunggu heula sakedeung bisi sarena tacan talibra. Barang geus tetela jempling taya kecet kakara Surya jeung Ipah kaluar tina panyumputanana. Keteyep nyamperkeun sisi bilik didedengekeun heula bener simpe. Iwal tinu kadenge teh sorak kerekna anu patemalan ciciren nu di jero imah teh geus tibra sarena. Gilisir Surya mapai bilik dapur. Kurilap besok balatina dipesat. Peletek nyongkel cemped panto. Tapi pageuh teu bisa disungkal. Maklum cempedna tina abi gombong. Geus kitu mah cul cemped bres nurih bilik deket tihang. Rada ukay-ukay maklum bilik hinis atuh. Tapi lila-lila mah teu burung gorobong. Ari heug teh dikodok kabeneran kana tulak pisan. Atuh teu hese bray bae panto dapur teh bisa dibuka. Kalawan teu asa-asa bus bae Surya ka jero dituturkeun ku Nyi Ipah. Dapur teh ngupuk mun rek asup ka jero imah teh kudu neceh heula kana golodog. Harita teh kulantaran poek waktu nincak golodog dampal suku Surya maduk gamparan. Sanajan teu tarik puguh kaayaan keur meujeuhna simpe atuh rehe combrek teu burung we ari koloprak teh mata kreuwas harita teh. Tapi kawasna bae gumilar jeung Nyi Arum teh geus tali berapisan sarena. Di jero imah teh tetep jempling taya sora-sora anu matak nyurigakeun. Atuh Surya sanggeus ngadedengekeun sakedeung manehna kakara wani nyurungkeun panto anu ka tengah imah. Kabeneran teh teu ditulakan di teh hese bray bae muka eta panto ka tengah imah teh. Sanajan keur waktu tadi mah memang hatena geus gilig. Tapi ari barang breh nyeueung tengah imah anu caangna saukur reyem-reyem
teburung suku Surya mani ngadeg-deg ngageleprek komo ipah mah puguh ti tadi oge geus ngeleper di barungku hate anu sesebelakan. Maklum kieu kalakuan teh beunang disebutkeun lain leutik-leutik bahaya na atuh. Sasat rek ngaroga hala jelema kitu oge lamun bisa ngalakukeun demit ti bongohna. Kumaha upama seug anu rek diarahna teh bisa ngalawan. Anu tangtu pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun. Mikir kadinya boh Surya boh Ipah jadi beki ratuk tutunggulan sarta awakna tambah ngadeg-deg bae nepi ka suku oge beratna kerek direngkahkeunana. Pokona mah sieun ngalaman apes heug dirina ngaranapan bobor karahayuan. Tapi ari ras inget kana cacad-cacad nu ayeuna keranapan ku kolot-kolotna. Jadi timbul deui sumangetna tekadna beuki nganelan sarta kawanina jadi tikel ti 10. Paeh ge teu panasaran ari geus nemongkeun kabelaan mah kanu jadi kolot. Kitu hate Surya jeung Ipah waktu harita. Keteyap Surya jeung Ipah teu sirikna jejengkean. Arasup ka jero imah. Panon mah teu leupas mencrong kana lawang enggon. Tapi kakara oge menang meureun 2 lengkah mah. Si Rawun anu ti barang lol oge Surya jeung Ipah ngaliwatan lawang anu ka tengah imah. Manehna awas naker kanu keur ka ketajapan teh ti tadi mencrongna ka handap teh waktu Surya maduk gamparan dina golodong. Puguh monyet geus kacida ngartina atuh sarta iceusna. Sanajan bener sifatna satu hewan tapi naluri na mah geus bisa mastikeun yen ieu 2 jelema teh lain anu rek maksud hade kadudunganana. Na eta kagumilar ugituna kalawan teu asa-asa deui gabrug bae Surya dirontok ti luhur nu ditarajang teh sirahna pisan. Aduh. Surya teu karasa ngagero. Reuwas lain di kieuna puguh ditarajang ti bongohna. Ari Ipahnya kitu keneh leuwih-leuwih ngaranjugna mireung nu keur nyengse dina tak-tak Surya teh. Ngadadak wawanena jadi leungit sama sakali. Manehna ngacerit bari luncat balik deui ka dapur. Kuloprak nincak gamparan anu saterusna manehna ngagedebut ragrag tina golodok lantaran ti jalikeun teh. Si Rawun sungutna teu repeh disada bari ang-ang ukuk terus nyakaran beungeut gewobok. Manehna ngegel cai Surya. Aduh. Kurang ajar sia kunyuk. Surya bari pakupis nakisan. Satekah polah manehna nyalametkeun beungeutna tina cakaran kuku-kukuna si Rawun. Celikna mah geus teu diperosea, tapi pentingna mah beungeutna kudu disalametkeun ari embung raca mah nu matak ngarobah kana rupana. Bek! Hulu si Rawun kabeunangan dipepeg. Kurang ajar setan sia. Hup! Sia. Beupehan ucungan anu ngandung bobot ratusan kati harita teh. Puguh we saberasna oge tanaga kunyuk atuh. Teu burung si Rawun ngoleang ragrag. Sabot ngalayang keneh sakilat Surya ngagunakeun dampal sukuna cekuk. Si Rawun disapu ku dampal suku kalayang kedebut bae awakna neungbrag bilik harita teh. Borolo botol-botol kosong nu dijajarkeun dina palang dada ragragan ka handap. Atuh gumilar jeung Nyi Arum anu memang kakarareup sare ting korejat harudang kagareuwahkeun kuno brag-brig burug di tengah imah. Gumilar anu pangheulana luncat harita teh kaget barang breh mireungeuh aya jelema di tengah imah. Sedengkeun si Rawun kareret masih keneh ngacoprak sisi bilik. Tapi tacan oge manehna ngalakukeun gerakan naon-naon. Surya nunggus ngabogaan rasa
rada-rada sebel lamun kudu galungan di tengah imah mah rikat manehna luncat ka dapur anu saterusna ngagajreng kaburuan maksudna supaya bisa galungan dinu lega lain bae ngarah lega ambahan tapi oge supaya gampang ngejat lamun nyata-nyata dirina teu kuat. Montong kabur sia bangsat. Hah? Gumilar ngagero. Ngagentak manehna muka panto hareup ceneng luncat kaburuan ngalayang teu nincak tepas harita teh. Kakara oge crek nincak taneuh katembong ngolebat ti gigir aya anu nyewuk sakilat gumilar ngareuneup dina gaya pamonyet ngagilek miceun para rajang bari ngarawelkeun leungeunna. Maksudna rek ngajambret iga burung harita teh gerakanana hasil oge tapi gumilar teu kira-kira ngaranjugna lantaran karasa anu dijambret teh bet hibu-hibu semu-semu empuk komo barang ngadenge sorakna ngagero mah lirih nahan ka nyeri gancang bae leungeunna dikejatkeun deui lantaran tetela ieu teh awewe geuningan. Modar sia gumilar modar sia ngadadak kadenge sorak ti tukangeunana. Sanajan tacan lalar tina kakagetna gumilar rikat luncat ka gigir hiji timpugan geus nyawuk kareret ku juru panonna sakirat manehna malik bari ngababukeun leungeunna rek dipake ngahancap ti geulang nu jadi lawan tapi Surya rikat nalik deui leungeunna bari ngoleabkeun awakna ngagunakeun gerakan pucuk awi ketebak angin celok gigireun gumilar di antaparah deui sabrut bae ngirimkeun jurus gugur gunung nu dihanca iga burung. Ieu mah bangsa teh geuningan awewe jeung lalakinya. Gumilar rikat ngalepkeun awakna bari ngababukeun leungeun kencana anu diincer iga burung. Tapi tetela lawan teh lingasna kabina-bina timpugan manehanana poos nobros angin harita teh. Memang deuleu, tapi aing mah lain rek ngabadog barang sia deuleu. Perlu kuhuru sia rek dicieun parepe deuleu sia. Hah? Oh, bau ari bisa mah baraya. Nah hulu sia atau hulu aing anu bakal ngagerenceng ha? Kumilarna malang bari dikat cingkrak hatena mah teu kira-kira ngaranjugna barang ngadenge ucap-ucapanana Surya. Heubel ti heubel manehna teh tara riributan deui tapi ayeuna kalawan teu gugur teu angin jol-jol aya jelema anu rek ngalak nyawana. Sabot gumilar uleng keneh mikiran kajadian anu ayeuna keur disanghareupan Surya geus ngahyuk deui ngirimkeun panarajangna kolebat deui teu gigir aya anu nyuruntul. Ipah ayeuna mah ngirimkeun jurusna rek ngahanca kana careham. Tapi sanajan harita memang keur kacida poekna saeutik oge gumilar teu kapalingan panon sarta ceulikna nu memang kacida seukeutna geus hasil bisa nganyahoankeun panarajang lawan anu ting hariuk mangrupa kalangkang-kalangkang anu ting kolebat sakilat manehna nyumputkeun badana dina gerakan cacing nerus bumi borengkal ka tempat kosong leungeun kencana ngababuk iga burung ipah sedengkeun leungeun katuhuna dipake mempeg walikat Surya. Hasilna hebat oge ipah ngagero igana asa potong ari Surya ngadadak jadi ngaheunge lantaran gerakanana kandeg bari ngararasakeun kanjeri anu pohara harita teh.